Abi teh aya kekawis anu rek diomongkeun jeung Ambu. Abi jeung bojo Abi teh hoyong ngangkat si munding layak. Si bojo teh tos nyaah pisan ka munding. Kajen-kajen bisa ngabantuan si ieu meh rajin. Nya ai abi mah teu sawios ai munding laya di dieu da abi ge terang aranjeun teh tos nyaah ka munding laya nya mangga wae tapi abi mah balik deui ka budakna keur saeun atanapi henteu. Kumaha tuh Jang? Bah, iya aya laporan keuangan bulan ayeuna nu kedah diparios. Nuhun nya Ambu. Oh nya bah. Ceuk Nyi Fatmawati, cenah si munding teh bade ngalih ka Bumina Guru Gantangan, kamari da ngawartosna ge. Oh nya. Geuningan teh aya saur ti Nyi Fatmawati. Tah acan meureun bah, da keur sareribuk abah ge kan sibuk. Oh muhun meureunna nya. Rek sarung tahuna mah tah langkung. Ieu we nya dua-duana. Ai abdi teh ditawaran. Kunyalira atuh udah geus gede sok atuh bager sarang. Tuh atuh maneh teh geus gede meuni kudu dihuapan wae ku si Ambu. Teu. Abi angkat heula nya. Ya, hati-hatinya. Punten tungguan. Burung maneh mah ya. Persib teh eleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambu ti mana? Tos belanja abah pamalikeun naon? Ih, tuh abah mah harus teh hiji-hiji, Mbak. Ieu abi teh pas ngasih acuh kamu mending layo. Nah, gitu geuning. Distikis dibayar can. Nya ambu teh hilang. Atuh nunggu atas abah heula we. Harai ambu atuh tekor tabungan abah. Abah teh apa? Ambu teh nyaah kasih munding. Nentong gitu kan urang teh boga kebutuhan, boga si sundun. Pokona mah pake atos abah heula. Da atuh si sundun mah tara beberes di imah ge sok mending layang mah beberes wae. Pada malan ambu teh sok jadi beres gitu. Ieu mah gara-gara mending laya ya si ambu jadi kieu. Ayeuna si ambu jadi bedanya. Sebelum punya ahli ka urang. Abah ge jadi tekor meang mesti we. Eta mah gara si munding laya. Bah, euy, diboga ide. Nah, anu kudu usir wae eta si munding laya. Usir kumaha maneh? Kan si ambu teh geus nyaah pisan teh si munding teh. Heuh nya. Carana emang kumaha? Apal. Kieu, Bah. Alus oge maneh mending ya atuh sunten teh. Oke anak-anak, sampai di sini saja materi hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas saya. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunten hayang perpustakaan nu senang hayang bukuanan. Juk, mana sorangan? Biasa nawa sorangan sih. Yang bosnya
beres maling. Apanan kan si munding laya teh bager, jujur, berprestasi oge kan di kampus ieu. Ayo nang prestasinya nyebut cenopet batur. Pak Gustinya, ieu abi teh terang, eta dompet teh jual ayeuna kantong abi. Ih, abi mah terang naon, naon dibaca buku di kelasna ge. Aku. Tos. Nama Asep sareng Sunten sok keluar heula we. Bapak rektor sareng munding laya nu ngomongna. Yuk sepu. Nah, tuh anjeun teh bet nyokot duit batur, apanan unggal bulan ge abah sok mere duit jang jajan. Abah mah di bejaan teh, abi mah teh nyokot duitna si Asep, abi mah jadi korban fitnah hungkul. Geus lah moal aya maling nu ngaku. Yeuh, ayeuna mah abah beres surat deo, ayeuna maneh kaluar. Ih, badah lain abi maling nage. Kaluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, hawaya kieu teh tos ulih. Nai maneh disakolahkeun teh kalah ka jadi bangsat. Lain abi bangan jadi saukur korban fitnah hungkul, wa. Terus ayeuna mah tong tadi deui balik sia ka ditu. Indih sia. Tos satu ari watu percanten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak, saya akan segera lunasi hutang untuk pembangunan kampus ini. Baik, selamat siang Pak. Kunaon Mbah? Iya, tadi pihak bank nelpon titah ngalunasan hutang jam pembangunan kampus ieu. Totalna nu 2 miliar teh kumaha atunya bisa-bisa kampus ieu dibubarkeun. Sabar bah, urang pilarian solusina sasarangannya. Teh kuda teh laler atuh da lieur. Waalaikumsalam. Ampun, nah teu nyarios heula bade naon? Bade nagih uang balanja. Ih, si Akang mah suuzon wae. Henteu Kang, abi mah ngan saukur bade masihan ieu informasi. Wow, hadiahna 2 miliar teh salah ieu teh. Henteu Kang, ieu teh mangrupakeun lomba anu bergengsi di kancah internasional teh. Tah kusabab kitu ieu lomba teh hadiahna teh seueur, sabab seueur oge sponsorna. Kusabab kitu simkuring nyarankeun di ieu kampus teh ame aya anu bisa ngiluan mahasiswa di ieu kampus teh jang ngiluan lomba eta. Kusabab ieu lomba teh gede hadiahna bisa nutupan jang hutang-hutang anu aya di kampus ieu. Terus simkuring kedah kumaha? Da pasti oge kan murid kampus ieu mah moal aya nu ngiringan. Kusabab sainganna kan negara batur. Cik abi mah kieu we Kang, engke Akang ngayakeun sayembara. Tah sayembara eta teh hadiahna sasing saha nu menang sayembara eta hadiahna teh bakal jadi rektor di ieu kampus teh saenggeus manehna lulus. Tah lamun bisa mah ieu lomba teh diumumkeun Kang kitu. Nya oge nya ide saya tah poe ieu oge ku Akang bakalan ditempel di mading kampus ieu. Alhamdulillah, mugi-mugi sadayana dilancarkeunnya. Amin. Kumaha ieu geus saminggu eta sayembara ditempel di mading tapi teu aya nu daftar. Sabar bah, mun kan mikir-mikir heula. Tapi emang ayahnya di kampus ieu nu pinter. Aya bah, Saha? eta si munding laya. Tapi kan si munding laya mah tos abah deo ai ambu. Muhun, tapi bisa meureun ditarik di ka ieu kampus. Tapi emang si munding laya hoyongeun kitu nya. Kan ku abah tos dikaluarkeun ti kampus ieu. Pasti hoyongeun, komo ieu nyangkut masa depan kampus ieu, pasti daekeun. Jiga nama Abah hareup munding laya bisa ngiluan ieu lomba.
Soalnya ieu teh nyangkut masa depan kampus sareng masa depan mahasiswa. Kumahanya insya Allah lah abi ngiringan ieu lomba. Alhamdulillah ai munding laya tos daek. Mudah-mudahan munding laya bisa jadi pemenangna. Amin bang, mudah-mudahan we atuh. Abah tos manggil salah sahiji dosen anu bakal ngabantosan anjeun ke pas lomba. Mohon bah. Selamat pagi, Munding Laya. Selamat pagi pak. Perkenalkan, saya Patih Lengser Ilmu yang akan membimbing kamu untuk mempersiapkan lomba cerdas cermat tingkat Asia ini. Apakah kamu sudah siap untuk belajar? Tentu pak, saya sudah siap. Baik, semoga kamu tetap semangat. Mari kita mulai dengan membahas soal-soal tahun lalu. Oke, kita cukupkan untuk hari ini. Saya yakin kamu pasti bisa memenangkan lomba ini karena saya melihat potensi baik dalam diri kamu. Terima kasih pak, semoga saya diberi kemudahan. Sukses. Siap. Kamu mau ambil bukunya, silakan. Sepertinya kamu lebih membutuhkannya. Oh, mohon atuh hari kitu mah, emang abi perlu bisa nih buku. Harap dia rasakan yang sama. Tiba-tiba datang kepadaku saat ku mulai mencari cinta. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Ku harap dia rasakan yang sama. Ada sesuatu saat ku melihat dia. Saya sepertinya tertarik denganmu Dewi Kania. Bagaimana kalau kita bertemu lagi setelah perlombaan saya selesai? Oh, emang akang ikut lomba apa itu? Saya mengikuti lomba cerdas cermat tingkat ASEAN. Wow, itu kan lomba yang Indonesia dia belum pernah lulus. Akang hebat sih. Tapi saya yakin akang pasti bisa. Terima kasih Dewi Kania. Saya pamit. Padaku dengan cinta. Here I am, live from the Jakarta Conference Hall, and now we are on the Asian Olympic. I'm going to call all of our participants. Jonga, Munding Laya, and Xiao Liu. Dasar sombong mana yang puas ya.
is Munding Laya from Indonesia. What a coincidence! I'm from Indonesia too. What are you doing here? I'm participating Olympic. Oh, good luck to you. I'm sorry, but I'm so busy right now. I have to go. See you around. No problem, Mrs. I'll give your wanna wallet. Okay, goodbye. Abah, abah engkau dong na abah, kaburu belang abah mungkin macet gerak. Ya, hayu amu, ieu tos rek seda. Astagfirullahaladzim, abah. Abah bade ka mana? Menikir yang dosan amu tahu. Abah teh lieur utang di mana-mana. Tapi teu kieu oge abah. Oh nya nah jadi kieu. Masalah kita kieu-kieu teuing ya Allah, astagfirullah. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ibu Ketua Pelaksana, ada keperluan apa sini? Mari duduk dulu. Ya, terima kasih, Pak. Jadi begini, Pak. Maksud kedatangan saya kemari, saya mau meminta maaf, Pak. Maksudnya bagaimana? Kenapa Anda datang minta maaf? Jadi begini, perlombaan kemarin itu sebenarnya Munding Laya lah pemenangnya. Maafkan saya karena saya telat memverifikasi. Jongrang Kalapitung, dia sebenarnya cerdas, namun saya menemukan bahwa dia tidak jujur. Ada salah satu staf saya yang menyatakan bahwa Jongrang Kalapitung itu membawa kunci jawaban, Pak. Jadi sebenarnya Munding Laya lah yang pemenangnya, Pak. Dia sangat jujur, Pak. Serius, Bu? Ya, begitu. Saya juga tidak menyangka bahwa Munding Laya lah yang mengembalikan dompet saya waktu itu. Karena kesalahan saya akan memberikan hadiahnya beserta uang kompensasi. Jumlahnya sebesar 3 miliar. Alhamdulillah, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih juga, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon, Kak? Ada masihan kabar gembira. Tadi Ibu Ketua Pelaksana Lomba teh datang ke kampus. Gitu. Saurna kumaha cenah? Manehna carita pemenang sebenarnya teh Munding Laya kusabab salah sahiji peserta ngalakukan kecurangan. Kituna Munding Laya teh dipasihan hadiah tambahan nu totalna 3 miliar. Terus kahareupna oge kampus ieu teh bakal jadi milik si Munding Laya. Oh, Masya Allah. Jadi Munding Laya pemenang teh. Alhamdulillah tuh kitu mah. Da ambu oge yakin yen Munding Laya teh budak bager. Manehna pasti bakal sukses. Alhamdulillah tuh kitu mah. Kayak ku ambu disaurkeun ka Munding Laya. Ya, nyantos ya, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. You're insecure, don't know what for. You're turning